ngaran kuring ramal ngan sakitu kituna eueuh papanjangna kuring ge teu nyaho naon pangna kuring diaranan rama kuring ge moal protes pedah ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi kuring oge moal protes sabab cek kuring ngaran alus moal aya manfaatna lamun kalakuan mah hiwal jeung papalimpang tina bebeneran kuring oge moal protes pedah batur sok nyarebut gelo ka kuring padahal cek rasa waras kuring teh cek kuring jejeg kuring teh batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saendan ka kuring padahal kuring mah ajeut teu miring teu sing padahal cek kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring anu gelo mah tuh anu sok malingan duit nagara anu gelo mah tuh anu resep ngagasap harta jeung ngarebut hak rakyat anu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadenge rakyat anu ngajarit teu bisa dahar anu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja mempeun tina kaayaan rakyatna anu sagala kekurangan nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin nu gelo mah pamimpin anu lakuna lain turutaneun puguh teu gampang deuleu jadi pamimpin teh gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah ieu teu sagawaya deuleu jadi pamimpin mah teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin nu matak kuring mah sok hayang seuri mun ningali anu ngantri hayang jadi pamimpin nu matak kuring mah sok ngabarakatak lamun aya terejelan hayang jadi pamimpin tah lain tu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin ieu sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan moal nya kabeh jadi pamimpin lamun batur jadi pamimpin atuh urang jadi dipingpinna apan salat ge aya imam aya makmumna jadi rahayat ge lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade derajatna tibatan pemimpin anu kacrut kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng kuring mah teu hayang jadi pamimpin mending ge kieu hirup bebas eueuh nu ngatur eueuh nu nyarek mending siga kuring bebas teu kauger ku aturan itu ieu anu matak lamun hayang hirup tu maminah lepas tina sagala kasusah hayu hirup siga kuring